Rutinitas isuk-isuk meresan kasur. Tuluy nyeun sarapan da beuteung geus kekerebekan. Poe bieu mah hudang teh kaberangan heueuh ngahaja dibeurangkeun da keur datang tamu bulanan. Jadi moal kudu salat subuh cek aing teh rek beberes ayeuna mah rek ngaganti heula spray. Ternodai tadi teh si sprayna teh ieu teh pan aya si tamu bulanan teh ya. Geus diapik-apik ge anger we aya we nu bocor. Urang ganti heula sprayna ayeuna mah kudu anyar tuh urang balikeun kasurna. Dibalikeun sote panu sabeulah mah geus deplek kitu. Sabenerna mah pang hoream-horeamna ngaganti spray teh. Ieu mah kapaksa we da mah nyarek make spray kotor. Sok tepikeun ka ngalalucur kesang urang malah mun ngaganti spray kieu teh. Padahal mah teu sapira tapi kot ngoprot si kesang teh. Meureun eta ku agar igirna. Sana mah can kot karasa ateul merang mah urang mah tara diganti si spray teh antep we heula. Tugas anggeus ayeuna mah ngaganti sprayna ieu seseuheuna urang kacaikeun nya seueuna mah kumaha engke deui we. Urang sapukeun heula urang kepelan ieu teh da geuningan teu gararenah nya ari geus kikibring teh kalaka kot kararebuul. Kaya eta poe Minggu kamari urang beberes jeung salaki di kamar kot sasenti meureun si kebul. Matak urang gilirkeun sakalian cek teh ieu si kasur teh geus bosen posisina. Tuh dihareup oge geuningan kot balatak ieu teh urut salat teh daek neuneun. Urang kibring-kibringkeun heula ieu samak teh. Siga nu bersih padahal geus diketrukeun mah kebul hungkul ieu teh. Sok teu betah nincak ari loba kebul teh. Keur maheurin kabawaan kana kasur kete teu gararenah ararateul. Tuh beres kikibring ayeuna urang sebrutan heula. Tuluikeun cenah nepi ka luar ieu kagok tuh tinggal di luar oge barala geuningan. Teu pati ketang nang sae nu nyampukeun meureunnan kamari iku tatangga. Di luar mah sok gilir we saha nu pangheulana kitu kadang ku tatangga sok disebrutkeun sakalian kadang ku urang. Tuh geus beres disapuan ayeuna urang kepelan heula. Ieu teh pigawean kita da babari tapi mun geus datang jurig hoream mah anger we hoream. Padahal mah teh sakara-kara di pigawe mah teh setengah jam acan. Komo ieu pira ke tempatna saguliwak kieu kamar jeung hareup. Tapi eta mun geus datang hoream geus we ngagoler we kalakah boror hayang nyabak sapu nyabak pangepel. Tapi lamun keur datang getol kitu sagala nu ngeser oge dibener-benerkeun. Urang tuluykeun ayeuna mah kana ngumah wadang, sumah wadang kerek nyieun sarapan cek teh budak candahar geus beurang. Ditanya teh hayang naon pengen nasi goreng cenah heuh kabeneran cek teh da teu masak urang nyieun nasi goreng ayam sumanget budak urang mah mun nyieun nasi goreng ayam teh. Boga keneh hayam nu kamari 2 keureut deui tuh geuningan urang siksikan urang hijikeun. Acida ampun namun keur datang bulan kieu nya urang mah sok hoream masak oge besti komo datangna mules kieu teh. Karep mah hayang ngagoler we ngaringkuk keungan budak ieu teh waktuna sakola coba sakola beurang. Isuk-isukna kudu sarapan rek ini sekolah kudu mekel. Matak barora bisa istirahat kitu mules oge ditahan we teu dirasa. Kieu panyakit awewe unggal bulan mah nya geuningan. Terus si sangu goreng teh bari ngocoblak teh geus asak geuningan ieu. Marah teu garing teuing ulang sayuran cek teh aya toge tuh sayurna mah. Ieu teh si toge teh tadina mah rek nyieun gehu isuk-isuk teh ngan kulantaran heuh nguliat beuteung teh jadi teu jadi. Geus asak urang asongkeun heula ka budak urang oge sarua lapar kot balelol aing kita tadi ieu ngomong besti. Mun percaya eta sakalimat bieu urang aya 4 kali teh erek nyebut sarua lapar kalakot salua rapal tita tadi aing geus 4 kali besti karek bisa. Kadang-kadang teh mun ngisi suara teh sok stres sorangan sia besti. Tidak seperti yang kalian lihat, tidak seperti yang kalian dengar ngagolontang sagolontangna. Kadang-kadang keur balelol mah hiji kalimat oge bisa 4 kali 5 kali ngomong salah wae. Mun geus salah teh dihapus, ulangi deui, dibeuki diulang-ulang kalah beuki balelol tuh jiga bieu. Matak perjuangan konten kreator teh teu gampang kitu besti ti mimiti hayang FYP, hayang bisa ngedit, hayang bisa ngomong. Anu lalajonna mah heueuh tinggal menikmati